Asik kehead ke aing. Mendel aing nyebutkan bisi mah heueuh, batur pajarkeun burut. Hehead. Ini parah nih. Ganti, motorna ganti. Kakak ngaledek. Ieu motorna hade kieu Bang Doy euy. Emang kunaon Mang Jack eta motor? Saya bensin Bang Doy. Mintalah bensin. Samet we. Ih, aing tiba heula ripu wae hirup teh kebiasaan Mang Jack mah. Beak bensin we sakitu tank sagede helm pira ge leutik gunung aing badak helm ieu na yo. Tankna Banyak omong. Buru bantuan atuh. Karena nepi ka imah minta bensin lah 2 kecak aja. henteu lah geus mali ya mali. Urang dia pantas papanggih jeung gubernur. Urang di amplopan barudak mah cenah 100.000 dibere teh urang can dibuka ya. Bae aing mah da kabalad, dibikeun ku aing ya mali. Tah. Anjir, gaya euy. Ti gubernur Bang Doy. Oh, gubernur aing dia pantas rapat. Anjir. Oh, mali we hirup tari puh wae atuh sok gawe naon ayeuna. Si gana peda viral di teh. Oh, aing anjir, ku gubernur sagala. Mohon pisan Bang Doy. Mohon. Memang the best si Bang Doy, sahabat terbaik. Anjir, bisa beli bensin. Anjir. Obok, siapa Bang Doy? Anjir, 1.000 rupiah. 100 perak. 100.000. 100.000. 100 aja 1.000 ieu mah juga naik 100.000. Anjing, ana selalagaan amplop ti gubernur. Bagoy sia. Angger we aing ngadorong deui, ana sudah atoh. Apa tayang? Lepok sieuk aing gawean tadi. 1.000 ku aing beren. No. Anjir si Mandoyok rasain sia. Mun panggih ku aing dialungkeun ka sumur. Yo. Ayeuna mah kudu hati-hati urang di komplek teh euy. Ulah ngaliarkeun budak. Keur budak dia urang di jalan aja ting aya nu leungit budak nih neangan indungna. Heueuh ayeuna mah paur. Kade pokona mah budak leutik. Tah budak ente ge pi. Ulah sok cenah ulin sisi jalan eta mah. Bieu ge aya nu leungit cek aing mah watir aing wayu we balik ka dieu aing gampang. Kalau bapak majikan ngomong HP yang gulusan kah? Kade budak-budak. Ada budak. Yo. Aku dapat kabar ya dari koran pikiran rakyat ya. Ternyata sekarang teh banyak culik yok, culik anak, bukan culik keranda, culik anak yok. Jadi kahade ya guys ya, kasarrea nu boga anak leutik ya. Mun balik sekolah papageun heuh. Mending keneh ngorbankeun sajam 2 jam mah yok, nya manehnya kadu. Pan aing ge bieu teh nguruskeun culik budak sia teh. Ka mana wae antun ka mana? Naon sah? Mang Jack, urang tadi titah nginjem duit ka Mang Jack. Nginjemna cenah 100, bapak urang rek berobat euy. Emang geuning naon bapak maneh sah? Hermania Mang Jack. Oh, burut sah. Sabaraha? 100. 100. Moal 300. Moal cek bapak urang lagi 100 euy. Oh, ya geus atuh 100. Nuhun nya. Sami-sami sah. Omat, gacang bayar kitunya mun geus cager. Siap. Gitu, Bapak si Isal Hermania. Telepon dah, aing penasaran. Tadi angkat si Bang Doy teh kenaon teh. Si Faisal ka mana ieu teh nya? Aduh aing. Kita ngedit ieu naon di Mang Jack aing nelpon ieu. Halo, Mang Jack, kumaha Mang Jack? Bang Doy. Ka rumah sakitnya. Ke rumah sakit naon? Hah? Tadi si Isal ka dieu datang nginjem duit di titah Bang Doy nginjem duit 100. Cina Bang Doy ka rumah sakit. Cina Bang Doy teh Hermania. Tuh burut. Waedan. Goblok sugan aing mah teu buru teu naon. Cih.
Aduh si Isa. Bohong. Aing teu burut teu naon, nah nyebut burut segala. Wah, Ah, si kehead ka aing. Mendel aing nyebutkan bisi mah heueuh, batur pajarkeun burut. Kehead.